Iya, anak muda nu 10 ternyata kehebatan hatena cinta ka Gusti Allah, aya ma'rifatullah di jero hatena. Jadi kolot. Dirupakeun ku Gusti Allah jadi kolot. Sanajan kuari ge nu sabenerna mah anak muda di jerona aya ma'rifatan ngan teu dibuktikeun kolot bae ku Gusti Allah, kolot eta teh. Mantak sewaktu-waktu kos aki-aki eta budak. Sewaktu-waktu gora, sewaktu-waktu mah kos budak. Eta teh jelema lain sambarangan, lamun aya jelema kos kitu, ka eta lain jelema sambarangan. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah ka Gusti Allah negor ka Kangjeng Nabi Musa aing apal kana renungan anjeun sebagai hamba aing kakasih aing. Renungan anjeun teh ku aing diperhatikeun Musa, kuari mah ku maneh disurtil bae tina kaum ratusan ribu manusia anu nyembah Nabi Luka aing teh sakabehna Musa. Coba teangan saloba 70 nu teu nyembah. Coba teangan ku Kangjeng Nabi Musa teh dulur kamari keur waktu aya Musa Samiri mawa anak sapi anu menang ngamodip tidak perhiasan kaum Kipti haju di sararembah. Coba cek Kangjeng Nabi Musa nu teu milu nyembah aya sabaraha coba. Kangjeng Nabi Musa ngasruk ternyata bener ayat 70 urang. Masya Allah. Tina 500.000 manusia 70 nu teu nyembah. 500.000 manusia 70. Sabaraha persen coba? Sabaraha persen? Ya Allah, ya Rabbi. Kumpulkan coba nu 70, coba ka dieu kabeh, kumpul kabeh nu 70. Kakarak aya 60. 10 deui cek Gusti Allah. Teangan. Begitu diteangan anak muda. 10 masih pemuda keneh, Masya Allah. Umuran bangsa 17-18 tahun anak muda. Anu teu milu nyembah ka anak sapi ane kapedek 10 kade cek kade anak muda Masya Allah ya 10 sore ku Kangjeng Nabi Musa nu 70 dikumpulkeun pemuda kunaon tuh ketika ku Kangjeng Nabi Musa kaistimewaan ieu kaistimewaan ketika ku Kangjeng Nabi Musa dek dibeat dek dibawa munajat aneh eta nu 70 isuk-isuk jadi kolot kabeh. Kolot nu tadina mah kakarake kumisna bulu jarum. Janggot bulu jarum. Budak kuari mah teh nyaho bulu jarum. Ya teh nyaho ka manukan. Baheula mah urang ngapan osok asal aya manuk mamawa bae tuh. Kut. Aju cek nu kadua pen. Anjur kata aing dulu. Aing mantas, aing boncit kitu kan baheurang. Budak kuari mah eueuh teh nyaho. Kuari mah meuli bae manuk. Boga duit teu boga duit maling. Tarol. Ajawan gula mah aja kajawan jasa jujurna. Aduh, kurang di deuleu manuk di mana coba nyayangna. Oh, di tangkal anu. Saya bisa naik. Coba naik. Engke 5 poe naik, 5 poe naik. Oh, geuri geus endogan. Sabaraha endogna? Kakarak aya 2. Kesam kuda oh, geus endogan. Sabaraha endogna? Aya 5. Oh, kuari keur dikereman. Tuh, baheula mah. Mun aya 5an sering hiji. Lamun aya 5, kebeneran ieu teh ngan tiluan. Engke 2 nu hiji saurang. Babari baheula mah. Terus dikereman didaontongan. Haju dicirian, ditangkalna, tak bae make. Asal aya nu kos kitu berarti geus aya nu boga. Batur ge datang ka dinya, oh geus aya nu boga nyaun, jujur jasa baheula mah. Geus aya tandaan tah tangkal, aya manukan di barang dieu geus aya nu boga tah tandana. Geus didaekeun. Masya Allah, eta nikmat amat hirup di zaman eta tah.
zaman jujur kuari ya Allah, Masya Allah, kari jujur jasa terus didale benar didale kakarak borosot didale kakarak megar didale deui geus aya bulu jaruman, Masya Allah, kayak kadinya deui geus aya bulu centong budak pan teh nyawa bulu centong pan. Nah kuari didale deui geus hari Swiss tinggal tere dihiberkeun alah set dibagi tasya dua tasya hiji. Ya Allah ya Rabbi, eta ngeunaheun jasa beurang. Aju urusan parab da geus ya neangan parab atuh heuh ge ieu aing neangan parab keisukan aing keisukan itu ngeunaheun jasa. Eta zaman jujur jasa, tidak ada korupsi saat itu. Ieu anak muda nu 10 ternyata kahebatan hatena cinta ka Gusti Allah aya ma'rifatullah di jero hatena. Jadi kolot dirupakan ku Gusti Allah jadi kolot sanajan kuari ge nu sabenerna mah anak muda di jerona aya ma'rifatan ngan teu dibuktikeun kolot bae ku Gusti Allah kolot eta teh mentak sewaktu-waktu kos aki-aki eta budak sewaktu-waktu mah ngora sewaktu-waktu mah kos budak eta teh jelema lain sambarangan lamun aya jelema kos kitu eta lain jelema sambarangan dua barangan eta. Sebab naon eta kumaha keur mantengna hate lamun keur manteng ka Gusti Allah kolot kajen gua kumaha ge kajen teuing budak belasan tahun kolot bae lamun keur biasa-biasa kadeurna ngora lamun kabeneran nyana neuleuh awewe anak muda deui biasa deui bae itu no problem biasa hese aju nyana bogo atuh urusan bogo mah bukan urusan asmara mansa wali kos itu utama urusan rahasia. Bogoh nage lain bogoh cara ente. Masya Allah dadamelan Allah gelis amat. Tuh muji syukur ka Allah. Nu jore jeung nu gelis ge sebenarnya mah sarua dadamelan Allah ngan eta mah budak dibere kaleuwihan we mudah-mudahan we bogoheun ka aing tuh kan. Saya pajar bener bae tuh henteu. Ke saya pajar bener bae deui kos kitu. Tah ieu. Ieu tapi guys kumpul 70. Dah. Saparantos saya 70 Gusti cek Kangjeng Nabi Musa bade kumaha ieu geus lengkap. Cek Gusti Allah nu 70 teh Musa ajak munajat ka Gunung Tursina bawa ku maneh lantaran eta lain jelema sambarangan. Sakitu poharana di saat Musa Samiri ngajakan ngaibadan ke anak sapi tapi tetap lu 70 maka aing bae ibadana pohara jasa aju sanggeusna diajak munajat maksudna deuk naon diwarah deuk diwarah naku sebab naon cek Kangjeng Nabi Musa lantaran nyana cicing bae saat batur aribadah ke anak sapi lancek maneh Nabi Harun dakwah keras-kerasan nyana padahal mah aya kewenangan untuk sama-sama dakwah tapi nyana tetep bae cicing bae ngan nyalametkeun diri doang maka lu 70 ajak ka Gunung Tursina ku aing diwarah cicing bae teh bahaya Masya Allah Gusti nu mantag 70 teh kumaon gitu pan ayat 12 Sibtu 12 golongan kan umat maneh ayo sagolonganana ieu adalah genep lamun sagolongan genep 12 10 bae kali genep sabaraha 10 kali genep berapa aing nyaho atuh anu babari teh mongkos kitu mah tinggal lu 2 kali genep tuh bener pinter dah nah jadi genep 10 jeung 12 sabaraha 72 Gusti sedangkan Gusti nitah teh 70 golongan abdi teh kapan aya 12 sagolongan dicokot genep
ieu kan leuwih dua ieu kumaha Gusti nu dua nu hiji ngaranna Kalib nu hiji de ngaranna Yusa eta mah antep ulah diajak munajat kunaon Gusti aya rahasia ke ditu kang masyaallah geus dibejakeun ka Gusti Allah nu mantap kami mah geus pernah zarah ka Kangjeng Nabi Yusa alaihissalam di Yordan panjang kuburan lagi penerus Kangjeng Nabi Musa tah iya dongeng nata 12 golongan satu golongan cokot genep memang aya nagengan sakitu ternyata begitu genep lain 70 sedangkan dititahna ku Gusti Allah kan 70 barang dihitung mun sagolongan genep aya 72 usul Kangjeng Nabi Musa nu dua kumahakeun sedangkan ieu kan 72 Gusti nitahna 70 antep nu dua aike diantep kumaha eta mah engke aya rahasia nu maneh moal ka dibere beja waduh cak Kangjeng Nabi Musa pohara setelah kumpul tina genep sagolongan Yusa jeung Ki Kalib mah dinasehatan ku Kangjeng Nabi Musa instruksi ti Gusti Allah Yusa jeung Kalib anjeun mah cicing bae di dieu teu meunang diajak munajat ka Gunung Tursina aduh cek Yusa jeung Kalib mah nya si bakam itu bisa diajak munajat ieu instruksi ti Gusti Allah teu bisa tetep pangusulkeun ka Gusti Allah iya mang geus ulah loba omong sia geus ti Gusti Allah na kitu usul masa sih pan anjeun mah kalimullah bisa langsung bicara jeung Allah pangusulkeun diusulkeun ku Kangjeng Nabi Musa Gusti nu dua ge hayang milu kudu kumaha menanganina Gusti cek Gusti Allah Musa bejakeun jai ujung-ujung nama kapan menang rahmat jeung ridho aing sanajan nyana teu milu munajat ka Gunung Tursina tetep nyana sarua menang karidoan jeung rahmatna sarua jeung nu munajat bejakeun ganjaranna malah leuwih gede tibatan nu milu ka ditu keuna cicing bae teh aya rahasia barang dibejakeun ku Kangjeng Nabi Musa seperti eta mangga atuh ai kos kitu maja ujung-ujungna mah hayang ge rahmat jeung ridho ku Gusti Allah diulahkeun mah jeung aya rahasia anu encan dibejakeun mangga kami mah geus diimah bae ridho geus nu 70 berangkat jeung Kangjeng Nabi Musa alaihissalam masyaallah diabadikeun di Al-Qur'an ieu ayat waqtara Musa qaumahu 70 rajula wallahu a'lamu bimaradin milih Kangjeng Nabi Musa ka kaumna saloba 70 rajulan 70 lalaki eta teh malam yabudul ijla bi amrihi ta'ala ti golongan jelema anu henteu nyembah ka anak sapi dengan perintah Allah geus ditantukeun ku Gusti Allah waktu-waktuna supaya tepat ketika ku Gusti Allah geus ditantukeun waktuna awas Musa waktu eta kudu berangkat maneh limikotina karena waktu nu geus dijanjikeun ku Gusti Allah begitu datang kana waktu nunggu Kangjeng Nabi Musa selama nunggu teh lain satunggu-tungguna instruksi ti Gusti Allah Musa bejakeun kanu 70 puasa sanggeus puasa ulah batal wudu sanggeus ulah batal wudu make pakaian kudu nu bersih ulah make pakaian nu kotor bejakeun nu 70 puasa terus-terusan salila 40 poe sarua bae nu 70 teh puasa bukanangan korma hiji doang sahur korma hiji percis kos urang bulan Ramadan bae kitu tuh siapa seri henteu berarti kan atuh mal gampang izin Allah ai puasa kos urang mah kos kieu hayang menang Lailatul Qadar di mana horeng
ya bukan lagi boho kopi aya teh manis aya rujak aya karujak asem aya naonan atuh Masya Allah ngebreng-breng di dinya deki biar kapanggih jeung Allah atau mah kapanggih jeung rujak tah 40 poe Musa puasa nurut nu 7 poe aja memang geus boga keyakinan ka Gusti Allah batur nyembah ka pedetnya nama henteu kita puasa mantep jasa bukana cukup korma hiji sahur korma hiji siap wudu ulah batal ketika batal cepat wudu ketika batal cepat wudu selama 40 poin siap ulah make pakaian anu mewah-mewah tur make pakaian anak kudu nu bersih bae ulah kacampuran ku noda najis jeung sejamana siap nu 40 puasa kabeh wudu teu batal wudu Kanjeng Nabi Musa saat eta kemudian make pakaian sangat sederhana di samping eta bersih pakaianna ulah kapanggih jeung sasaha heula nu 70 tadru ka aing kabeh cara ricing bae tuh nu mantak urang ge deuk kapanggih jeung Allah teh kos kitu ulah kapanggih jeung pamarentah ulah kapanggih jeung jelema ulah kapanggih ulah daharna ulah seubeuh teuing cukup korma lamun urang mah lah ai hiji memeureunanan potongan urang mah moal kuat nya 3 lah langsung masalah 3 kan usah gede kieu korma kuari aya korma Amerika teh tuh poe teh sok poe kieu tah ngadahar 3 ge teh moal buah seneb basana teh mah malah mah aya di hareupeun urang mah 3 di tukangan di jero kamar ngadahar deui 3 deui waduh teu deuk Allah tah ngaranna ka korma tuh ketika urang dahar hate kumaha nginum hate kumaha masalah dahar jeung nginum masalah tapi hate jadi emang wali emang teu dahar emang wali kumaha teu nginum cuman nya nama dahar jeung nginum oh ieu mah bagian awak hate aing mah tetep ka Allah ketika nginum oh ieu mah bagian awak hate aing mah tetep ka Allah ketika sare oh ieu mah bagian awak hate aing mah ka Allah kitu bae terus bagian awak bagian roh atuh lain deui tuh urang mah kan ai bagian dahar roh milu mau menikmati wow ecrak balecrakan wow harajas oh ka Allah keur dahar teh begitu keur salat keluar roh deui tedekeun ka Allah endang nginget-inget dahar ngeunah amat tadinya beuh Masya Allah sambelna buatan mana eta asana Cibiuk moal salah eta kajeng tuh urang mah teu daekeun tah roh teh di ka Allah kan teu daekeun endahan ka dia deui berarti lain wali ari wali mah ketika dahar hate ka Allah bae sapira teh menjang awak doang nu awak mah kege pae nginum lah sapira jeung awak segala rupa jadi teu anti teu malah dari bandingkeun jeung nu puasa anu puasana aju ujub jeung anu dahar nginum ka Allah bae atuh bandingan dahar nginum ka Allah daripada puasa ujub aju ngomong kieu ih budak teu puasa nanaonan cara aing rupa puasa bae bah geus moal beres sama kan tah mah puasa kos kitu mah tah mah beuleumeun tah mah ya tuh siap puasa mantak naon ieu aing mah geus ngalaksanakeun puasa Senin Kemis asana geus aya 5 tahun je tuh lawang surga geus maruka jang aing mah boh eta kos kitu awal ka surga terus malah mah urang lamun kajeleuna puasa emang mamang keur puasa teu lah ieu bakeur ieu bae puasanya ai puasa mah tuh ai bersih teu bersih ngabohong puasa kan lah terus teu kudu tah dia teu ganyawan kan teu ganyawan ke batur rudahan nyana nyokot maksudnya henteu nyokot doang abeh teu kadele puasa tapi teu didahar henteu dicekel we kitu tah set mun kueh teh mun roti teh roti nyekel nyana ge nyekel tapi teu didahar abeh kadeuna ulah kos tu puasa ke pribumi ka jero diwapeu tolol coba eta ria teh tuh gitu tuh hayang kanyawan oh berarti keur puasa ngorengan henteu udah beres
geus puasa 40 poe wudu teu batal-batal make pakaian sederhana nu bersih cunuk kana waktu ningang kana mangsa limiqatina kana waktu anu geus ditangtukeun ku Gusti Allah atuh faqaraja bihim kaluar Kangjeng Nabi Musa bareng jeung nu 70 menuju Gunung Tursina. Masya Allah karim. Ilah jelema-jelema pilihan anu ketika batur nyembah ke pedet cenah manteu cuman sayang manehanana teh ieu henteu ilu dakwah batur-batur nyana-nyana jadi aya usimna usim dakwah usim henteu kuduna kan kitu hirupna usim dakwah usim henteu masalah ieu mah cicing bae usim dakwah jangan cicing bae. Berangkat jeung Kangjeng Nabi Musa naik ke Gunung Tursina. Ngan cek Kangjeng Nabi Musa di pertengahan cicing heula manehnya kula heula dek ka luhur sorangan instruksi ti Gusti Allah. Mangga naik Kangjeng Nabi Musa ka luhur begitu naik Masya Allah turun cahaya seperti mega di luhur langit hese dicaritakeunana anu lir teu beda jeung mega turun ka handap tetapi dicaritakeunana hese nu mantak hese warnana disebut beureum lain disebut koneng lain disebut biru lain disebut hejo lain disebut herang lain disebut hese warna eta teh hese dicarita tercengang kabeh keindahan warna nu turun ti langit kakara Kangjeng Nabi Musa ngawean nyauran yap kadia ayo gerak kadia naraek kabeh naraek asup ka jero mega eta mun cara mega cahaya nu luar biasa. Masya Allah karim. Pohara. Di jero eta teh keindahan anu luar biasa. Kabeh sararujud ku nikmat-nikmatna 70-an brek. Dikersakeun ku Gusti Allah teh bisa ngadenge nyana teh mukalamahna Kangjeng Nabi Musa jeung Gusti Allah. Kangjeng Nabi Musa teh mukalamah jeung Gusti Allah aya instruksi kadenge teh kudu 70-an if'al la taf'al kerjakan anu jangan dikerjakan anu pagawe anu pigawean anu ulah dipigawean eta nu 70 ngadengekeun nikmat luar biasa hanya ngadengekeun ge lain ngadengekeun lain ngadengekeun sunan kitu ngaranna bahasa Allah ngadengekeun ge suara Kangjeng Nabi Musa anu kadengekeun mukalamah jeung Gusti Allah sakitu nikmat harajas ngeunah da lain lalagaan nikmat harajas geus lila langsung naik deui ka luhur eta si cahaya megaset kabeh bersyukur ku ngeunah teh ngadenge munajat Kangjeng Nabi Musa. Urang mun ngadenge doa para wali bae kan ngeunah. Urang ngadenge babacaan wali Allah emang teu ngeunah babacaan mah eta kena tapi penyentuh umat hate. Doana para wali padahal mah doana eta kena kok tersentuh hate urang kunaon? Sebab nyanana langsung jeung Gusti Allah. Urang doa nama eta kene babacaan eta kene tapi kok indah amat Quran mun dibaca ku wali Allah urang ngadengekeun ngeunaheun amat kok lain deui sih lain tina suara lain tina makhraj lain tina gaya tetapi aya keindahan tersendiri ngadengekeun wali Allah maca Quran teh lain deui kunaon eta hatena langsung jeung Gusti Allah urang ngadengekeun qori ngeunaheun tetapi datang ka ceuli doa seindah-indahna jeung sangeunah-ngeunahna sabagus-bagusna makharijul hurufna datang ka ceuli doang caritana ke di luar ngeunaheun nya ngaji bagusnya makhraj ngan seukur sakitu tapi ketika wali Allah maca Al-Qur'anul Karim rada lain deui saya nyebutkeunana kok tiis amat hate
ketika ngadenge wali ngadoa kok ngeunaheun amat padahal mah eta kena ieu cacak wali Allah atuh komo Kangjeng Nabi Musa geus teu bisa dibayangkeun nu mantang sahabat babarengan jeung Kangjeng Nabi kabeh jadi wali Allah ashabi kan nujub bi ayyim iqtadaitum ihtadaitum sahabat kaula lir teu beda jeung bintang di langit anu gemerlapan kabeh bercahaya atuh panu dituturkeun ka Kangjeng Nabi anu dikupingkeunana suara Kangjeng Nabi bi ayyihim iqtadaitum ka mana bae anjeun nuturkeun sahabat ihtadaitum bakal meunang pituduh jehe nu mantap urang teh lamun ngadengekeun kiai anu lain kok kana hate jadi lain deui sok dengekeun kiai partai baliklah haridang kunaon teh teu eureun-eureun ngajakan ka Golkar mah seneb aing mah eta sia datang eta si sok dibere duit oh eta sia mah tolol sakalian tolol bae aing mah seneb beda atuh komo ngupingkeun Kangjeng Nabi Musa ka kuping muka lamajeng Allah lain suara Allah na tapi suara Kangjeng Nabi Musa nu keur munajat ka Gusti Allah indah amat masya Allah kabeh cirambai cai mata lain sedih tapi nikmat bunga nu pohara luar biasa eueuh papadaan indah na pohara nu 70 pohara tidinya barang geus eueuh eta cahaya teh tiba-tiba aya gempa anu pohara gempa gunung oyag-oyagan nyana raragagan padahal mata si munajat ngadengi suara Kangjeng Nabi Musa nu indah tapi tiba-tiba ieu goncang gempa falamma akhadhathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala sufa'u minna barang kakenaan ku goncangan gempa bumi anu dahsyat luar biasa nah make jeung digempakeun padahal mah mantas milu munajat aya naon ieu wallahu a'lam nu mantak di dieu dijelaskeun ma'al rasul ilal balag teu aya kamistian kakuduan ka seorang rasul Allah kecuali nyampaikeun karisalahanana sakadar nyampaikeun mere hidayah rasul eueuh hak mere taufik rasul teu aya hak mere hidayah mere taufik teu aya hak hiji hak rasul nu kudu dicumponan adalah tablighur risalah ma alar rasuli ilal balad nu mantak make bahasana ge bahasa qasr wa adawatul qasi illa inna ma'atun wa taqdimun kama taqaddama ma alar rasuli illal balad jadi lamun kudu sok ngaji bilaga mah geus kabayang bahasana pohara jasa ieu teh maedakeun kana qasr maedakeun kana hasr berarti geus teu aya deui tugas seorang rasul kecuali hanya nyampaikeun karisalahanna titik sakitu doang tah ieu teh khususna ka Kangjeng Rasul umumna ka penerus-penerus para rasul nu mantak disebut ge irsalul masal artina ieu teh ngalepas pribahasa mun rasul baheula teh teueuh deui tugas kecuali ngan sakadar nyampaikeun karisalahan atuh berarti ku ari penerus-penerusna ge kudu kitu lu nyampaikeunana teh la as'alukum alaihi ajra hayang buruhan sama sekali sugan nyampaikeun di salah hayang dibayar teu sugan nyampaikeun di salah hayang dibayar ku kagungan teu sugan nyampaikeun di salah hayang dibayar ku kamuliaan teu oh boku materi mah barang hina eueuh sama sekali nu mantak mun deuk guru cek kolot cek kiai teangan guru anu la as'alukum alaihi ajra teangan nu teu menta bayaran
nya guru orang SD minta bayaran teu berarti teu bagus jang akhirat. Urang ngaguru ke SMP minta bayaran teu bagus jang akhirat, sekedar dunia baik. Urang kuliah minta bayaran teu bagus. Guys, nu bagus sama jang akhirat maksudna. Kuari lompat ke pondok pesantren Mudirun. Modern. Orang asup ke sanawiyah minta bayaran, berarti teu bagus jang akhirat. Aliyah minta bayaran, teu bagus berarti jang akhirat. Kak Uin. Nya Universitas YIN minta bayaran, teu bagus berarti. Jak Kangjeng Rasul la as'alukum alaihi. Asup orang ke pos pondok pesantren salap minta bayaran, tak eta nu jang akhirat mah. Paling ge aya 5 santrina, 10 paling ge jang akhirat teh pai. La as'alukum alaihi ajr. Kuari ya urang ieu keur carita ilal balag, bahasana luar biasa. Ma 'ala rasul ilal balag, teu aya deui tugas rasul kecuali nyampaikeun. Ulah hayang dibere naon, ulah hayang agung, ulah hayang mulia, ulah hayang dibere bingkisan nyampaikeun titik. Ta eta tugas rasul. Nah kuari urang ngundang kiai-kiai na eta aya nu hayang bayaran apa henteu? Tuduhkeun coba kiai nu mana? Sia mung nuduhkeun nya. Nyawa inge lah pokoknya mah. Moal beres agama dicekel kuno jelema minta bayaran moal beres. Beneran lain lalagaan, ayat ieu mah peuheur, ayat ieu mah luar biasa. Dibaca ku kiaina keur muludan, tidak ada tugas Rasul kecuali hanya menyampaikan. Dan Rasul semata-mata hanya menyampaikan risalah, tidak minta bayaran. Itu adalah Rasul. Dan itu pun harus dilanjutkan oleh penerus-penerusnya. Di antara penerusnya adalah ulama-ulama, termasuk di dalamnya saya hanya menyampaikan, tidak ingin bayaran kecuali pulang pakai ongkos. Mal beres tak kiai itu. Kunci tak kiai kos kitu tah. Seren. Lain dek kaluhurkeun agama tamata. Lain dek kaluhurkeun agama nu kos kitu mah kiai nu kos kitu mah endek nyeun dapur. Kiai hayang meuli mio, hayang meuli sekupi. Aduh, masyaallah. Ieu keur carita hancur-hancuran agama teh kos kieu. Kos kieu ieu lantaran kiaina nu ngancurkeun agama. Kristen mah moal ngancurkeun agama Islam, Buddha moal ngancurkeun agama Islam, nu ngancurkeun agama Islam mah adalah orang-orang Islam. Piring tilok pasentrok jeung kekenceng tilok. Piring mah jeung piring deui nu mantak eta Ki Hairun baheula hebat ceramahna. Gedang hepe manan hepe ku baturna. Iya. Ya moal aya gedang hepe kagencet ku nangka moal aya. Gedang hepe kagencet ku gedang deui. Berarti kiai ngancurkeun agama, kiai jeung kiai deui. Gedang hepe manan hepe ku batur. Eta ceramah geus sabaraha ratus tahun ka dieu diabadikeun luar biasa ta ceramah tah. Masya Allah. Eta teh mencan ditelama ku urang. Asa peta gedang hepe atuh pasti ku baduh atuh jerokeun aya eueuh gedang hepe di luhur ku nangka. Aya gedang hepe kagencet ku Darmayu. Moal aya gedang mah hepe kagencet ku gedang deui. Tuh, lumantak ke DPR ribut jeung DPR deui. Ya, gubernur ribut jeung gubernur deui. Kiai ribut jeung kiai deui. Tilok aya kekenceng ribut jeung piring. Tilok aya. Malar rasuli illal balag. Aya tugas seorang Rasulullah kecuali nyampaikeun karisalahanana aya ila balagun lakum tegas kecuali nyampaikeun karanjeun kabeh
timimiti nyampaikan soal ilahiyah ketuhanan, kemudian syariat-syariatna kupas supaya disampaikan ku para rasul. Ari balag-balag teh naon? Balag teh isolul makna fi nafsi, nyampaikan mana ka jero hate. Biasa nih suratil abdi make bahasa anu rapi, yakni make dalil. Bejakeun Muhammad bahwa pangeran teh aing ngaranna Gusti Allah. Bejakeun Muhammad, lamunnya nanyakeun eta pangeran Allah, ya bahwa Allah teh khalik, naon dalilna bahwa pangeran teh Allah. Bejakeun kitu dalilna aya dadamelanana. Dadamelanana teh langit jeung bumi teu kaharti kitu, mun aya dadamelan eueuh nu ngadamelna. Bejakeun tugas rasul nyampikeun eta. Bejakeun ku ari Muhammad ka jelema-jelema nu geus iman ka aing bahwa aing teh pangeran. Bejakeun aing mere syariat Islam hiji, ieu teh kudu syahadat 2, salat 3, puasa 4, zakat 5, munggah haji. Bejakeun Muhammad, dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Rukun iman aya 6, bejakeun Muhammad. Rukun Islam aya 5, bejakeun. Tah tugas Kangjeng Rasul ngabejakeun eta ka umatna. Kangjeng Rasul na 14 abad anu silam parantos pupus dicandak ku Gusti Allah, dilanjutkan ku para sahabat teger la as'alukum alaihi ajr, perang sekalipun aing mah semata-mata deuk nyampikeun nuturkeun Kangjeng Rasul hirup agama. Sahabat sirna dilanjutkan ku para tabiin sarua masih hanet keneh. Cak tabiin la as'alukum alaihi ajra, aing mah deuk kembangkeun agama, nyampikeun pangeran teh Allah, deuk nyampikeun rukun Islam, rukun iman. Dilanjutkan hanet ku tabiin, terus dilanjutkan ku atba tabiin der kuari aya di TV1 dakwahnya nama ke udeng-udeng, dakwahnya nama ke pakaian necis, dakwahnya na dipapagkeun ka unggal daerah, dakwahnya na ka unggal kota, dakwahnya na ka unggal kampung. Wah, make tarif, pakai tarif ya teh DP 2 juta, DP dakwah 2 juta, motor ge kuaringan 500 DP, dakwah 2 juta. Mahalan dakwah ya, ijeng motor, bahkan kuari mau motor aya nu teu make DP acan. Tah ieu mah geus make DP, pulang kudu 15 juta, aya nu 20 juta. Masya Allah, minimal 5 juta. Tak iya dek dakwah ngadakwahan saha jeung bakal kumaha agama kahareupna. Kieu lah kehancuran agama teh, lantaran henteu nuturkeun ma'alar rasuli illal balag. Mendek abah kolot kula didoyong kadadengekeun bae ai nyurah, lamun maneh dikersakeun jadi kiai, aju ngaji ka unggal majlis salim atawa ka unggal masjid, atawa maneh diundang tukang ceramah, titip mun maneh beki rokok naon mawa di imah ulah sok menta di tempat ngaji. Mun maneh beki ngopi bawa kopi berikut jeung termosna. Mun nu ngaji dagang kopi sia di ditu. Eta pohara jasa kunaon eta, lantaran ngabuleudkeun dakwah dek ngaji ulah sok kitu nyieun riweuh ka urang ditu. Ieu mah masyaallah datangga ditu ada teh manis yang gede, teh manis beres, teh manis, kopi beres, susu rokok dan lain sebagainya, riweuh teh lain dek dakwah tama kos kitu. Mawa sorangan mun beuki kopi, mawa sorangan mun beuki ngarokok sorangan. Mun kira-kira lapar manehanana ulah ngaharepkeun ngariung di ditu di imah dahar heula atawa di jalan asup warteg heula. Tulis bae bon kebikeun ka ditu bonna. Teu beres deui bae. Jadi kuari mah kiai teh ngariweuhkeun batur. Ndek kumahan rapna tu dakwah teh ma'alar rasuli illal balad. Tuturkeun irsalul masar. Terus selanjutnya
insyaallah hirup agama kajen kokoba di tengah-tengah pareumna agama kuari ngadenge urang ngeri jasa geus eueuh hiji nagara anu kuat make aturan-aturan Islam Timur Tengah di mana Islam diturunkan di ditu Saudi Arabia pangheulana hancur kemudian disagedengan eta geus 57 negara tinggal Iran Yaman anu kuat Irak geus dibombardir sekalipun secara politis menang tapi kan keberadaan negara kuari porak-poranda Libya hancur ya kuari teh negara mana anu masih mempertahankan Al-Qur'anul Karim lain Quran anu teh hebat lain Allah henteu erek kadukung tetapi manusia-manusiana sebab innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim jelema-jelemana ieu anu buang kawara ini miti secara struktur di organisasi teu beres kemudian kuari secara politik na ieu kitu birokrasi geus teu sreug secara perorangan anak kiai jeung kiai adu kekuatan kiai jeung kiai silih omongkeun kiai jeung kiai ustad jeung ustad tinggal Amerika Yahudi yang serikeun mantep jasa geus tinggal ngagejeg bunga ngejegurna bae dibaca didengungkeun tapi persatuanana henteu aya ketika orang nyaritakeun persatuan inget ka Gus Dur bersatu dalam kelompok apa bersatu dalam organisasi apa bersatu dalam wadah apa urang teh ngan saukur ngomong mari bersatu tapi dikondisikeun henteu di mana urang dek bersatu na tuh lamun urang salap atuh nyieun persatuan pesantren salap geus ulah aya pesantren salap jeung modern pesantren bae geus sebab eta memisahkeun engkena adu kekuatan deui bae Islam ngahiji di satu wadah mantep tak kudu nama kos kitu di bawah satu pimpinan Indonesia di bawah satu pimpinan misalnya saya Haji Nasir mantep geus tinggal diganti ke nyana kos negara deui tapi ieu Islam aya di urang mana organisasi mana NU buktina tapi NU na ulah nusok di talian ieu di kaluar cau ditarik atuh nu kos kieu masal di Paraban di Kombongan ngising di dinya kieu di dinya geus poho ka anak buah ka ditu kumaha perkembangan NU nah iyalah urang nasib urang teh kos kieu kuari mun urang ningali internasional hancur kuari ningali negara urang aya mah aya Muhammadiyah aya NU jeung aya organisasi-organisasi nu lain tapi kan henteu ngahiji urusan lebaran bae Muhammadiyah kieu NU kieu kunaon teu bisa dihijikeun pan Qur'anna eta keneh hadisna eta keneh iyalah na gedean hulu doang antara Muhammadiyah jeung NU buktina kos kieu mantak naon dihijikeun ieu teh negara urang ulama sinikeun kos kitu Qur'anna mun ditanya eta hadisna mun ditanya Bukhari Muslim eta sia nyembah ka Allah tapi kurang teh dihijikeun ieu sebuah negara kunaon eta gede hulu sebab kopeana nomor 25 gede hulu Masya Allah dek nuturkeun gede hulu teu ente kula mah inget bae ngaji sia palak kula keur ngaji di Garut ge ngaji heula nyelangkeun marah eta abah marah geus ngaji dites geus dites aya kaciklekan setik ngaji deui sia marah ngaji deui beres dites deui seuri guys cukup kunaon gitu cukup cekel engke mah moal beres ya diurang eta bukti kuari hasil daripada digalakan kita ngaji ke tengah-tengah masantren ngaji heula meureun ieu ka hareup bahaya ngomong deui lain sakali besi di ka Mekah kanung arora kuari gegelaan kuari sababaraha kali almarhum ngomong ka situ emang kunaon gitu engke mah loba babalai hese engke mah loba tapi hese engke mah loba nu ngurus tapi hese sababaraha kali tanyakeun ka hampir-hampir jelema gerak kuari ka Mekah gerak kuari ka Mekah engke mah hese bener bae waiting list 2 tahun 3 tahun 4 tahun kuari nunggu sampai 8 tahun kuari mah aki-aki mah bisa ngan saukur Mekah setahun modar cenah ayo siang kumaha Masya Allah leuwih-leuwih ti diundi zaman baheula ieu sebuah negara Indonesia mentak doakeun atuh kula supaya jadi presiden ye
ngaminan aing ijazah gitu bogas ya. Kuna nih rindu ayang rarapi. Insyaallah hese jasa. Ngailah ma'alar rasuli illal aya rasul kecuali nyampaikan risalah. Disampaikan ku Kangjeng Nabi, man taqwallahu ya'lamu ma tubdun wa ma taktumun. Gusti Allah nyahuan kana naon anu dilahirkeun ku anjeun jeung anu disumputkeun ku anjeun khususna ka rasul nyahuan mana anu disumput salindungkeun jeung mana anu dikitman disumput anu dilahirkeun. Mana anu diebrehkeun dijelaskeun jeung mana anu disampaikan jeung mana anu disumputkeun anu disampaikan apaleun kuari ge ka urang amal mana anu disumputkeun Allah nyahoeun amal mana anu disampaikan Allah nyahoeun nah ieu lah sing hade jasa lantaran anu disampaikan jeung anu disumputkeun kanyahoan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala lain sakadar kanyahoan fayujazikum mun urang nyampaikan sesuai jeung aturanana dibales make ganjaran mun urang nyumputkeun bakal dibales make siksaan teu meunang disumputkeun ilmu mah kudu dibikeunan kanu sesuai jeung nu diberena ieu sesuai bere amil bere ieu mah sedang bere julmiah bere ieu mah sedang bere alfiah bere ieu mah sedang dibere syariat bere ieu mah geus mejeuna bertorikoh bere ieu mah geus sedang dibere hakikat sampaikan sebab Kangjeng Nabi ge ieu mah syariat bae sahabat ieu mah dipanggil Hudzaifah ta'al Ali ta'al Abu Bakar ta'al dibere tama ilmu hakikat jeung sederetan ulama non sahabat-sahabat anu lain teu sambarangan Kangjeng Nabi nu ieu mah cukup salat bae mane mah asal salat 5 waktu teu kudu jeung sunah geus eta malah pokona mah sia mah sorga bae salat doang teu kudu jeung sunah geus sorga lamun meureun kadeuleuna nya mah eta waduh berat jasa berat jasa nama kos jelema menta wiridan daga kiai batur mah dibere jol sia eta mah kula menta wiridan geus sia mah hees bae wiridanana geus balik ka imah barang balik batur menta wiridan dibere deui nyana sugan geus pohoeun kiai jaga sabulan ku assalamualaikum waalaikumsalam wa sia ieu mah batur dibere wiridan kula menta wiridan ka kiai sia mah geus bae wiridan hees bae asal tas isa hees pan kaing SD jeung eta sabulan batur menta wiridan dibere deui batur mah nu sholawat anu hiji nu macam-macam termasuk zikirnya geus pohoeun meureun ka 3 kali menta wiridan deui ka kiai sia mah wiridanana asal sisa hees bae geus nista maja utama cek nya aing mah diberena jangan hees doang kunaon aing mah heran orenganan nya nama mun teu hees nonton TV malulu jadi geus sedang ku HS geus nya mah wiridan gede eta sebenarnya asal tas isa HS rep hudang subuh sorga si eta mah sebab asal hudang bae TV remote ngan teu lecet doang siat TV geus nu bagus guys ya naon garang-garana nu leuwih ti TV teh ngomong atuh sia baheula mah parabola kuari mah geus laptop internet dan lain sebagainya Masya Allah eren subuh bae geus teu nyaho kalar kidul geus wiridan jelema nu kos kitu mah ngees eta cek urang sepatan mah rawa gidang mah ngees hebat bae geus sakitu teu ma'alar rasul illal balagh la yastawil khabith wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabith wallahu alam bimuradih kul tugas anjeun Muhammad bejakeun sampaikan la yastawil khabith wat tayyib teu akur khabis jeung thayyib bejakeun Muhammad bejakeun sampaikan ku Kangjeng Nabi la yastawil khabis wat thayyib baheula di Mekah di Madinah geus disampaikan datang suarana ka Mesir ka Irak ka Iran ka Yaman Timur Tengah datang ka Eropa
datang ke Australia, datang ke Indonesia, kuari kurang kadenge Muhammad bejakeun ke ahli-ahli Cilongok, ke ahli-ahli Pasar Kemis, ke ahli-ahli Cikupa, ahli Balaraja, Sepatan, Serang, Pandeglang, khususna Banten, umumna malah anu halal hadir ngararaji be di dinya sanajan ngajina handapeun tanggal Ambon mad bejakeun mad sanajan belah kulon mah bari ngararopi be ngaroka kajen mad bejakeun mad la yastawil khabith wa thayyib gitu teu akur khabith jeung thayyib naon khabith khabith di tafsiran di dia haram thayyib di tafsiran halal bejakeun Muhammad ka umat anjeun teu akur kitu haram jeung halal beda ke jurusanana haram mah neraka halal mah surga bejakeun sasakalana ayat ieu di antarana kieu diturunkeun di hiji lalaki nuzila fi rajulin sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiji lalaki tumaros ka Kangjeng Rasul ya Rasulullah innal khamra kanat tijarati Gusti Rasul hampura dagangan abdi mah dagangan minuman keras bir arak abdi mah dagang teh eta bae dagang teh eta wa ini jama'atu min baiha malan abdi bisa ngumpulkeun harta tidak penjualan barang haram tersebut geus lempang ieu teh geus berjalan ya Rasulullah geus aya kanikmatan abdi dagang arak teh geus bangket jasa bahkan tuh gedong geus kajieun tuh kendaraan tuh sawah abdi rek tumaros ya Rasulullah pahalian pauni min zalikal mal apakah aya mangpaatna abdi ngumpul-ngumpul harta hasil dagangan daripada haram tersebut qala cekang yang Nabi in amil tapihi diteruskan kene ku eta lagi pahalian pauni min zalikal mal min amiltu fihi wa bi taatillah aya mangpaatna abdi dagang ngadagangkeun homer kemudian hasilna jang taat ka Allah andai kata aya masjid dibangun abdi nyumbang aya pondok pesantren dibangun abdi nyumbang aya fakir miskin anu butuheun abdi nyumbang bila perlu abdi jang munggah haji lah jang munggah haji tina hasil penjualan homer kumaha ta ya Rasulullah faqala Kangjeng Rasul in anfaqtahu fi hajjin aw jihadin aw shadaqatin lam ya'dil jinaha ba'udatin anjeun dagang homer kemudian hasilna ku anjeun dinapakahkeun pake munggah haji pakai jihad fisabilillah, pakai sedekah fakir miskin, ngabangun masjid, pondok pesantren dan lain sebagainya. Eta pagawean anjeun teu ngabandingan ka jangjang rambetuk aca. Nanaonan teh innallaha sa'inya Gusti Allah la yaqbalu illa thayyib moal narima kecuali nu bagus nu halal. Ulah. Oh jadi abdi ulah ngadagangkeun gitu ulah tutup lalaki eta geus atuh ai diharamkeun ku Gusti Sugan teh mah jaya manu nginumna ge orang kafir ieu abdi mah dagang teh jang minuman orang kafir be jaloba Yahudi mah teu kakenaan ku hukum Islam nya mah marabok be atuh abdi dagang jang ngadagangkeun ge teh mah jang Yahudi ieu teh sugan be aya mangpaatna pake munggah haji ku abdi teh pake sedekah cak Gusti Rasul teu aya mangpaatna boro mangpaat gede jang anjeun di dunia di akhirat di dunia nage geus teu aya sabakatul hibr aja eueuh nanaonan barang haram anu mentak sampikeun Muhammad la yastawil khabithu wa thayyib teu akur barang halal jeung barang haram jeung barang halal walau ajabaka kasratul khabith sanajan ngapoharakeun ngabitakeun ka anjeun lobana haram tinggal Kangjeng Nabi nyaritakeun khabith jeung thayyib kabagi dua
Aya khabis jismani, aya khabis ruhani. Aya thayyib jismani, aya thayyib ruhani. Aya haram secara jismani, bir, khamr, mensen, vodka dan obat-obat terlarang eta teh najis, najis nanya jismani. Tai eta teh najis jismani, tai kotok, pertaian getih eta najis jismani, khabis jismani. Aya khabis ruhani. Mana khabis ruhani? Khabis ruhani teh basul khabais ar-ruhani al-jahlu. Khabis ruhani teh bodoh. Khabis ruhani teh anu dilaksanakeun berdasarkan bodoh. Ria khabis ruhani, hasud khabis ruhani, takabur khabis ruhani. Kayata khabis teh aya khabis jasmani, aya khabis ruhani. Toib sarua bae, aya toib jasmani bagus secara jisim, secara lahiriah naga memang halal, makanan nu dihalalkeun. Aya toibna toib ruhani. Naon toib ruhani? Ilmu toib ruhani, ma'rifatullah wa rasulih toib ruhani. Jadi dua-dua, aya khabis jasmani, aya khabis ruhani. Kuari teu akur anu khabis baik jismani maupun ruhani, jeung thayyib baik nu jismani maupun ruhani. Kuari urang buktikeun aya hiji jelema make baju narapih jasa, make jas, make samping mahal, aya samarenda nu hargana 5 juta. Walaya nu make teh lantaran sutra. Atau anu ilahar baiklah 1,5 juta atau 1 juta. Terus pakai baju batik Pekalongan hargana murah ngan 15 juta. Malah anu meuli di Cikupama anu meuli naga di mingguan 50.000 ngahutang. Emang eta pejabat batikna sabaraha duit boringgak bulu mun urang nyaho. Habib Abdullah Pekalongan nyaritakeun di zaman Soeharto nyana tah nu boga pabrikna ngaranna Habib Abdullah pernah nyana bergelut di NU. Eta teh termasuk orang dekat Gus Dur. Ketika Soeharto kunjungan ka ditu ka pabrik nyana, pesanan dari Soeharto per potong 40 juta zaman harita. Habib Abdullah nu nyaritakeunana nu boga pabrikna langsung per potong 40 juta. Urang mah 40 juta maling meuli sekupi 2. Cenah kiai kunaon sih ngomong-ngomong sekupi bae, aya ustad dibere sekupi ku atut. Jadi aing kadadengikeun bae. Masyaallah. Tah, kuari make baju anu luar biasa. Make jas. Aja orang mamawa tai kotok di luhur di kieu-kieu. Awas ya teh najis. Dipaksa kurang di kitu-kitu. Ayo. Dikenakeun ku urang ka baju jas dam. Goblok sia, tolol sia. Mun kira-kira pejabat eta bisa diseret ta jelema teh. Bisa diadili eta. Namun jelema sugih doang geus marah, aing teh hayang geus wauh jeung sia. Goblok sia nganajisan aing. Marahna antep kadaek lantaran ieu pakaian dinajisan. Atawa awak urang dinajisan. Pasti marah urang kajen kukumaha ge. Ieu khabis jismani. Tapi ketika dar bae didatangan khabis ruhani. Ngobrol urang jeung nyana. Bagaimana perkembangannya? Ya udah soal pilgub gimana? Ya biasa-biasa dah. Hasilnya bagaimana? Itu sebetulnya padahal sudah banyak yang dikeluarkan oleh Atut. Iya, termasuk Kiai Anu. Kiai ada. Coba panggil sini. Kiai, kemarin ngadukung Atut mood. Emang Kiai diberi duit sabaraha? Sekupi. Kiai eta pejabat lamun dibere di oleh santai kotok marahnya nak.
tapi eta kiai ketika dibere hobis ruhani sekupi ti atut hehehean hehehe pasang ku sia otak hobis ruhani tah beres ya ngomongkeun batur anu timbul rasa takabur hobis ruhani di jero dadana di jero hatena di jero otakna pinu teu pernah nyana teh ngalengis toel ku tai kotok marah toel ku ari ku tai urang marah sarua bae marah bae gua ngecek kiai bae kiai di sabaraha tahun yang ngajar aduh alhamdulillah ya 15 tahun macam santri ya 50 mah alhamdulillah lah sakieu insyaallah ya tuh kiai mah kieu bae paling ngariung nyalateun bae tah penting mah cek teh menang ridho Allah bae mantap tah kiai kadang ikut ciling ngageleger mantap kiai iya aya bir ya haram teman bo iya hampura kieu kula boga ieu aya 2 stick mah naon eta ekstasi haram mun kieu make ekstasi tolol haram tah monggo kitu mah teger keneh tah kiai ngaharamkeun teger keneh tah kiai ngaharamkeun dek bae kiai kuari boga motor kan henteu lah teu kudu cek henteu boga motor lah ya sok dijemput henteu ieu kiai aya motor murah lah asal make DP bae kredit sebenarnya emang kreditnya ya DP nangan 500 kiai mah teu kudu geus lah asalnya KTP bae geus teu naon boleh oge jak kepentingan kiai lumayan eta kiai mantep lah geus pokona mah jangan ngariung nyalateun ka silaturahmi bener oge nya heuh tah diangsongkeun ku nyana KTP-na eta hobis ruhani diterima saha kiaina teh umal bejakeun ku aing aya bae pokona mah aya tah eta hobis ruhani teu karasa ku nyana jol kayak pilgub Assalamualaikum lurah datang ke dinya salam orang teh pandaeuna rek milih pemimpin gubernur mohon aya meminta bantuan we doana ka kieu supaya istighosah rin je bener oge nya atuh aju kumaha pengkondisian atau ayang ke tiatut istighosah teh lamun peuting sapeuting dibayaran 300 engke jan biaya-biaya nu lain ka kiai mah geus sakali eta aya 2 juta mah geus istighosah lamun gede-gedean aya bangsa 10 juta mah lumayan oke eta mah ku kiai dek digunakeun kumaha bae nu penting mah ti ditu aya 10 juta bae kita mah ku kiai dek dibayakeun 5 juta gitu mah ku kiai bae nu penting mah ngadoana mah istighosah rin istighosah guys tenanawan dicokot duit istighosah nah iya hobis ruhani teu karasa hobis ruhani baca ku sia kitabna hobis ruhani keur jelas-jelasan ieu dibere bir mah haram dibere ekstasi haram dibere kitu BK haram diberi aib haram diberi kredit mah ya boleh lah diberi ku ari ti atut eta hobis ruhani padahal hobis jasmani mah cukup ku disese sampaikeun garing pake deui tapi hobis ruhani datang ke akhirat nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim gulimpang kiai tinggal kiai kadenge ku ceulis ya kadangnya kayak nonton menang mah cicing bae engge nyahos ya teu menang lah mun menang mah sia tetep cicing hobis ruhani ya Allah ya Rabbi awas aya hobis jasmani aya hobis ruhani encan riyana encan takaburkeun bae eta mah urusan ahli tasawuf ieu mah masih kena pikih keneh hobis ruhani lain lalagan ya kos kieu mulai geus kuari beres pilgub santri teu bartah di pondokna nyanana henteu tentrem datang deui konsultasi ka kiai nu rada luhur. Waalaikumsalam. Ye ja kiai mun naon tuh kiai
henteu aya naon ngan ieu kunaon meureun barang mantas pilgub hiji eueuh katenangan jeung eueuh katentreman nomor kadua santri ceuling cincat bae ieu teh ji naonnya coba Kiai Jepang istikharahkeun teu beunang ku Kiai di istikharah janyanana tadina henteu blak-blakan kieu kitu mungkin eueuh tadina 50 turun 30 turun 20 turun deui nyanana ge henteu tentremkeun bae heula urusan santri mah tamah atuh endek aya bae mangga henteu aya tapi katentreman jiwa nu eueuh dicabut ku Gusti Allah na taufik tentrem ibadah nu tadina ngeunaheun witir 11 atawa 5 atawa 3 kuari hilang nu tadina nikmat salat di peuting kuari leungit gara-gara istighatsah ghin istighatsah hanya 10 juta jeung sekupi hiji cabut ku Gusti Allah naon eta khabis ruhani asup ka jero awakna geus puguh baheula di zaman Golkar sabaraha kiai anu terbunuh ku Golkar terbunuh karamahna terbunuh maunahna terbunuh daekna terbunuh leuleuina terbunuh kakiaianana hancur ku Golkar lain Golkarna tah khabis ruhani nu nyulusup ka jero awakna berat ya mata iya la yastawil khabith wa tayyib cukup Gusti Allah nyita ka Kangjeng Nabi Muhammad sampaikan tul bejakeun ka urang Cikupa ka urang Pasar Kemis ka urang Blaraja ka urang Serang urang Pandeglang urang Rangkas Betung bejakeun la yastawil khabith wa tayyib wih cenah puguh dengan 500 kemudian urang menang sekupi menang meo walau a'jabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun sanajan ngahengkeun nganehkeun lobana haram tersebut nenden duit 10 juta biangna diantep kurang di bank urang nyokotan taina doang ngeunaheun woh kabita walau a'jabaka kasratul khabis mah khabis bae depositokeun ku sia di bank ngeundahan ku ari dahar modar sia sok geura nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim ngaku limpang sia lantaran naon aya khabis ruhani di jerona naudzubillah min zalika min zalika ieu khabis jismani mah katayan seseh kanejisan seseh katai kotokan seseh awak bisa disabunan kurang masih cabun capluk beres selesai selesai guys mun kana hulu atuh make kitu naon kitu ngaranna sun silek lah orang Amerika ieu aing mah teh izin ngomongna aslina bahasa kos kitu ja tah geus beres selesai seseh garing pake deui tapi khabith ruhani mungkin datang ka paeh dicabut taufikna ku Gusti Allah naudzubillah min dzalik wa man dzalik nu kamari kabere nu keur ieu kabere istighfaran aya keneh jalan nu mentak ngaji ge urang teh supaya nyaho jalan na ieu duit 10 juta teangan deui bikeun deui ka nu merena bikeun deui ka nu merena mun dibere motor bikeun deui ka ditu cenah ieu mah ikhlas tai podol sero ikhlas ikhlas-ikhlasan bikeun khabis ruhani tamah nu kos kitu cenah geus dibangunkeun ka pondok ulah kadeuleu ahengna jeung agrengna pondok runtuhkeun eta pondok bikeunan batana kanu merena ka ditu nyieun sia tihang awi mun hayang bener-bener manfaat lain lalagan la yastawil khabis wa tayyib sing hade ieu lain leutik-leutik masalah ieu ayat ieu teh dumantak sabaraha kiai hancur khabis ruhani nyurusup ka jero teu karasa dibere ku camat teu karasa dibere ku bupati teu karasa dibere ku kandidat teu karasa set nyurusup istighfar dibuka ku hari permasalahan istighosah aya khabisan di jerona bisi teu nyaho ngaji ulah dibejakeun kanu sejen urang bae manu ngaji urang bae manu ngaji kayak ngaji bejakeun deui ka ditu nya aya urusan dunia jang agama aya agama jang dunia Imam Ghazali geus ngajelaskeun jelas jasa
aya urusan dunia jang agama, dagang urang, bisnis urang, tani urang, hasil dunia. Alhamdulillah aing boga dunia 1 miliar pake bangun masjid. Aing boga dunia kaya aing tina dagang boga 500 juta jang pondok pesantren. Aing kaya ye boga 100 juta jang pondok pesantren. Istimewa ta jelema boga dunia jang ngaluhurkeun agama. Paeh surga. Gua ditibalik. Agama jang dunia. Agama jang dunia. Yuk urang maca sholawat Nabi. Baca sholawat istighosah. Agisuni dan lain sebagainya. Urang istighosahan, panggil kiai, panggil ustad, panggil santri, dibiayaan beristighosah. Ibadah tata istighosah jang atut, istighosah jang weha, istighosah jang lurah, istighosah jang partai gerak modal marakas ya. Kahartin teu supaya ngerti ya aing ye aing teu keras ya teu ngerti bego. Itu kahartieun bae ku kiai komo tama isi gosah jang PSSI mah. Tah dengekeun tah aya dunia dipakai istighosah jang akhirat surga. Aing boga jabatan ieu mumpung aing keur ngajabat ku aing dek dibangun agama. Yuk ku aing dek didorong kiai supaya aya kemudahan-kemudahan jabatan aing jang agama surga. Menggunakan fasilitas jang agama, nyen strategi jang agama. Aya anu ngabangun gereja teu ditanda tangan ku aing. Aya anu ngabangun pesantren tanda tangan ku aing. Surga eta. Eta keur carita ngagunakeun jabatan, wewenang, wari aing boga dunia jang masjid. Hasil dia dagang aing mah dagang jang agama, jang masjid, jang pondok pesantren, jang fakir miskin surga. Dibalikeun kuari istighosah salawat Nabi. Urang istighosahan yasinan jang naon kelangsungan seseorang jah. Jangan langsungkan jahna, jangan langsungkan naona neraka. Masya Allah, mantap Inggris meringkat bulu jakulan, meringkat bulu kok tuh bisa maca kadinya dinya acan. Baca tafsiran la yastawil khabithu wat thayyib. Ayat dunia pakai agama, ayat agama pakai dunia. Ulah sembarangan tah sing hade nu mantap Allah Maha Uninga. Sing hade tadi geus dijelaskeun ma'alar rasul illal balag. Ieu keur nyampaikeun ieu. Ieu teh penyambung lidah daripada Kangjeng Nabi sampaikan. Hoi, bejakeun. Haji uci. Kusia ka jamaah bejakeun la yastawil khabis wat thayyib. Teu akur khabis jeung thayyib. Bejakeun. Cek jamaah alhamdulillahirabbil alamin. Balik ka imah. Ayah lu datang deh. Waalaikumsalam. Ya, itu mana? Gua tidinya di Jati cenah teh. Kenapa ya? Itu naon di tas? Ieu duit. Bisa di pimpinan kula Golkar cenah. Kumaha atuh aya diterima bae atuh. Teu kerenteuna bae atuh masalah. Ieu mah ikhlas ieu mah nitip bae di dieu. Doana doang ieu mah masalahna. Sabaraha duit teh? Ayah 15 juta mah. Skupi mana mentanya? Kabayang gunya. Ayo itu masalah tuh. Itu mah doa apa itunya? Mun kayak bapak kadieu kayak isuk pageto. Mun. Beres tunda. Isuk poe minggu ngajikeun la yastawil khabithu wat thayyib. Walau ajabaka kasratul khabis, sanajan ngapoharakeun jeung ngabitakeun lobana haram, tapi tetep sakali haram bae teu akur jeung halal.
barang asar kedatangan ku toko Golkar mau duit 15 juta nang ngaji isuk-isuk teh. Bahkan peutingna malam Senin diajak istighosa. Tekad vita setik-etik acan aing mengadenge kiai bahasa istighosa. Lantaran naon nyaho jero na Imam Ghazali geus ngabagi sing hade urusan dunia jang agama jempol, urusan agama jang dunia neraka sia. Masya Allah. Jasin la yastawil khabithu wa thayyib teu akur. Dicowel mah ku tai kotok marah, tapi ketika ya jelema Noel make duit pamarentah seuri. Khabis jasmani mah marah, tapi khabis ruhani mah seseurian. Matak hancur ku harina embung kiai embung kapanggih jeung kiai nu itu. Diajak silaturahmi ka kiai embung. Kunaon? Embung. Ayo, keur ieu pan sia osok. Embung, heulanan. Kunaon tuh? Embung heulan. Ke heula sia kunaon? Aing nerima. Isi carekan cek gitu. Iya, itu nya mah nyarekan tilok naon tilok nya mah ceker ngaji doang ngomongnya embung, embung. Kayak bae lah pokoknya mah. Beres. Nu dibere mobil Honda aya, sedan. Nu dibere Avanza aya, nu dibere Scoopy aya. Mio aya, nu duitna bae aya. Kuari deleukeun sabulan 2 bulan setahun 2 tahun lantaran maknana khabis ruhani mimiti bana karempes. Haju mengkol kasenggol mesina kuari henteu dioprek mogok ngajentul bae tungtung nama di bengkel ta mobil Avanza atawa Honda atawa Scoopy digantung di bengkel nage santri eueuh hate dicabut tentrem mobil pamerena aya di bengkel geus tinggal kumaha. Bener kamari mah teu boga motor teu boga mobil tapi ku nikmat isuk-isuk mawa takrib jeung santri bismillahirrahmanirrahim paslon tawe upas di alun-alun ku tenang teh ngaji jeung santri padahal mah teu boga motor teu boga naon dar setengah 12 kae lula si santri si kiaina udangkeun ka pamajikanna ke jam 12 udangkeun mandi mah salat Allahu Akbar bisa qobliyah bisa ba'diyah tas dohor ngaji deui motor teu boga dibere duit henteu tapi hate sugih ka bina-bina paeh sorga tapi ieu kuari motor boga mobil boga dina otak dina dada sakumaha aya nu ngahalangan eueuh katentreman ibadah teh eueuh katenangan ibadah dicabut yakin jasa dicabut sebab aya khabis ruhani. Boro-boro eta lamun keur caritakeun kawalian bae jelema geus diangkat jadi wali aya bae takaburan setik nikmat salat eueuh nikmat ibadah eueuh aya bae kuari teh ria nikmat dicabut komo datang ka khabis ruhani mah ngadahar salah nginum salah ngomong salah moal aya nikmat ibadah kitulah ieu khabis ruhani la yastawil khabis wa thayyib walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun ngabitakeun lobana haram tetep bae teh akur haram jeung halal urang lain dititah lobana tapi dititah teh neangan anu halal nu bagus lantaran lain jang poya-poya jang kelancaran hirup di dunia wal akhirah nah ieu bejakeun Muhammad teh akur khabis baik khabis jasmani maupun khabis ruhani jeung thayyib baik thayyib jasmani maupun thayyib ruhani kumaha lamun kieu bae atuh kiai ayeuna mah dibere duit ku atuh teh 30 juta ku ari pake munggah haji pan munggah haji mah eta mah urusan thayyib atawa diumrohkeun bae atuh ku atut ku ari mah atawa ku presiden atawa ku saha bae mah ye nu latar belakang nate eta berbagai-bagai kepentingan pilkada teh pilgub teh atawa kandidat naon bae diumrohkeun pan umroh mah ibadah ngaduit nah model kos kitu kumaha tak kiai tak kumaha siap kunaon nanya ka aing atuh jol be qaidah an-nafsi idza tahaqqaqa ma'al mu'arid fala ayat tahaqqaqa bidunihi aula tuh usul fikih datang masyaallah
mentak bye kabuka kurang hiji perkara dilaksanakeun tahakuk ma'al mu'arid babarengan jeung nu ngalawanan kayaning sekna umroh dibere duit daku duit nu kos ka itu pala aya tahagogo bidunihi aula bagusan keneh teu umroh